haju di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente dek naon ente rencana cenah teu boga rencana emang paul ente mah teu boga rencana ta deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkan sebulan Rajab 200.000 kulhu diberi 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa ya Allah ya Rabbi fokus ke mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba ya nyaho coba jangan nonton bola mah kuat nonton TV kuat main koprok gapleh kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat coba waing pakai maca kulhu nyaho coba menang 2 jam teh ngahep-hep cak pamajikan abasi sora-sorana coba deuleu oregana tidak ada upaya ditanya Pak kunaon apa kulhu beda konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mentak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang gawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae useubeuna emang tukang ragaji useubeuna tanyakeun ka ditu tukang ragaji teh maksudna tilok seubeuh-seubeuh tadi ka luhur tadi ka handap tadi ka luhur tadi ka handap lain daharna ngaragajina we seubeuh-seubeuna santa kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh digawe kudu seubeuh beuteuh deuk ibadah ulah seubeuh beuteuh sebab cek Imam Ghazali deuk igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak tapi atuh awakna kudu dikuatan tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah diseubehan beuteungna ruh deuk berangkat lamun awak deuk dipake ibadah roh nu main awakna dikencengan deuleuh nu mingguan bae conton anu udukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleuh jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu pasti nanyakeun gaji lembur aya nanyakeun nang tadi ngaji bulan Rajab pira mun babacaan naon kulhu sabaraha 200.000 mamang endek urusan aing tah mah sia nanya ka aing sia malaikat rek nyatetan aing padahal moal teh sebenarnya mah ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan
sebulan setengah, sebulan 10 poe, sebulan 5 poe, atau sebulan 20 poe. Liwat. Jadi juga tanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab. Sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab, kataballahu lahu shauma sittina, bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad aing. Eta karek hebat. Nekad eta dongkos kitu. Boro-boro dadang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa. Asal ganjil. Namun teu 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 hiji. Namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13. Kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu. Kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalareng ngidul 3 cuma 3 poe. Aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah. Geus sapoe bae rebo bae geus. Aduh cenah kiai sapoe ge asa teu datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor bodem. Kira-kira nawar keneh bae. Siapa bener gegedena moal puasa bae buru. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kanjeng Nabi? Masyaallah. Rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teu penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho rebo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari. Eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam rebo reup HS hudang-hudang jam 7. Kira puasa itu niat keur beuti. Jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tah ulah. Tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat teh nya masalah. Mun niat teh jam 9 jam 10 ge masalah. Niat kaula puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi. Asal encan ngadaharna naon. Darah naon bisa di atas. Kumaha lamun poan jam 7 ngauduk, tes ngauduk ngupat, aju ngopi segelas ngerokok. Karek inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus bohong. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon can minum na ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua
jeung nuti petingnya geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoe na ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah. Lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot buah datang buah mual karaja bahareun bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tideuleun lain deui Quran udah nggak kebaca ya. Kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya dua keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca henteu deui heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka totolol bae eta Masya Allah aya kos kitu eta ge loba eta nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambahan umur teh nambah padahal ti jatah mah urang ngurang lamun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan berarti sabulan deui 59 tahun 11 bulan lamun pas Rajab bakal ngapae parebo umurna 60 Wari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe jadi berarti pas Rajab geus gerane leuan kuburan ayo silaturahmian babaturan ampura emang enak aja payah sana ini Rajab gitulah urusan payah batu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah kula masuk ngabayang-bayang deui lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wates wangana masyaallah kan terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaganing gitu tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik
geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah mantap jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah umar mantap salat tilu baca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar kitulah ditahankan Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara di sidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid keluarga Khalid ngampura kan bisa dua jalan kamari ge bisa langsung paehan deui bisa dihampura dengan bayar dia geus satu keluarga korban guari mangampura tila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atuh wajib ngaluarkeun harta qisasna wasaqatul qisas bunuh Ki Zaid eta keur carita qisas kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had geus lamun urusan anak kisos bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat tapi lamun had teu bisa mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad itu teu bisa pake dibayar ku harta diat teu bisa mentek wa yuqtalu haddan jihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bae sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhur nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an ditegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana ya urang mah teu atuh korupsi teu mehan teu atuh indah oi urang mah masyaallah indah wae naon wallahu a'lam nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deui sieun urang mah rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran non indah aja teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh nya ente-ente nu ngalaksanakeun kecenah di akhirat iya di akhirat nyana teu aing mah kasalorga kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae teh dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula
Mencari kieu mah bangun enteng naon. Iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh. Geus kos kitu bae. Mantak sing hararade hirup salamet ke diri urang. Eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang. Kunaon lai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam. Pacira iraha lolonjan aya eta jadi lurah. Keur lolonja ka jahanam. Jadi camat. Jadi bupati bang geus lain lolonja deui KM. KM nanya. Gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam. Ieu maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati sigade. Eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang. Tuh, Masya Allah. Nah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tulana. Dilaksanakeun teh atuh nyaho-nyaho heula. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented. Ya kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit, lain lah. Hukum priwit. Kena nyararaho nyana deris bae aya geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih. Oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu. Oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun. Nah, ieu mah dusugi tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu. Malah mental langsung minta uang saya. Ini kesalahannya enggak ada salah. Saya minta aja. Iya itu bagaimana? Enggak bagaimana. Aduh, Masya Allah. Polisi bang pakai sumpahan masyarakat. Sial aja secenah ya polisi. Memeh lagi sial aja saya. Punya anu sial. STNK teu mawa daun teu mawa saya yang lempang di jalan. Tapi tetepnya polisi sial ke polisi. Aduh, aing beaku polisi. Kema aing mau teluh lah yang polisi. Padahal polisi urang hese ngamankeun jalan bae hese macet polisi hese. Polisi lamun niat ibadah kudu ganjaran. Kudu jasa tama ganjaran geus lillahi ta'ala nya. Macet geus teu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000. Nah ini boleh. Sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe. Jadi pamarentah niat ngararapih mah atuh gede ganjaranna. Itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaranna cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq nan miceun panyakit-panyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkan besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh dicucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan yo oli kumaha lamun naik motor ke tipolese dikumbah dipel gojana. Ulah jara urang Batak waduh malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di ditu. Sial Batak. Atuh sakumaha nu ngabesan ban barang ratus bareng nang nyana. Masya Allah kadzaliman kos karari itu dasar Batak. Sawareh tapi aya mun teh kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzaqqalin maka alat berat eta poila bihim itu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana
Bikoti udin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poin labi mislu. Wari urang dedengian teh masyaallah gari. Ngabunuh teh geus puguh aya make belati make golok mah. Wari mah ngabunuh dicacagan. Diasupeun ka karung, anak embe mah eleh. Diasup-asupkeun, masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah ieu lamun ngabunuh seperti eta, lakukeun pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman urang dedengan pembunuhan, masyaallah. Ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP, masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosielah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara, nu nyicingan negara, nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang, deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda, maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah. Sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk bailama ayalah pendidikan Pancasila. Ayolah budak sekolah ke Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha 7. Narara coki anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, masya Allah, karasa di 17 Agustus. Dangdur du panggedena diiring ke lapangan, jang camat, dagde, hui du panggede kira di kontes-kontes ke, eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan, gila, karasa. Malah datang kaya anu naik sepeda ti peuting teu bisa ngagoes tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. digoes gagubrag di dieu. Bacaan kunaon tim bitik Fatihah, palak binas datang ka ayat kursi. Sial da pocong. Teu daek indit-indit. Ngoser datangnya dicekel horeng lain pocong. Tangkal kadong-dong itu paingan ayat kursi temempaan. Tangkal kadong-dong di ayat kursian. Jadi nu boragan mah kos kitu. Kalakuan sorangan horenganan tangkal kadong-dong nage nang nyana motongan. Nang nyana ngapur pohoan. Kita bageula kos kitu.
jauh Agustus teh jauh kegiatan selagi kajian geus sepentingna orang tentrem ibadah ka Gusti Allah aya aturan-aturan hukum walau jara zain ngabacoki Khalid hai he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos bab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka anu motong bitaubatihi kutobatna qoblal qudrati alaih memeh kawasa sikotina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tinyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim ku bodoh kemudian teu sama sekali lamun ngabunuh kudu dibunuh di teu nyaho kudu disalib teu nyaho potong kudu dipotong di teu nyaho begitu manehna tulang telog ka pengajian horeng ngabunuh-bunuh deui motong potong deui masyaallah tobat jaga diri setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema-jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadi nanti nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener la ba'daha tapi lamun sabada kudrat mah teh jana nyaho bahwa ngabunuh deui ajunya ngomong gitu bahwanya teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong deui bae kos-kuari informasi anu tertunda urusan syariat bahkan kuari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya kuari mah segala rupa nu tinggal urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus jeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya nu teu nyaho komo di Indonesia negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia Allah diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae wasiara resek dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nya hese aya duit dicokot nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara
goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala antis usoli segala naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal bapak parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awas aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos itu orang Banten mah kos gitu salat bener batak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jangan teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham kos kumaha organisasi mantak teu jauh nyana sebenarnya dijadikan dewan suro tapi teu jauh aya aing emang aing naon ieu jangan ada heuh sia suro suro naon goblok teu coba teu jauh geus kan mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus gitu hese orang Banten ieu bermunculan di Indonesia lain lalagan teh bae hese nanya bae ka kiai ya anu aya eta tah aya pendidikan tafsir cek cenah teh eta kumaha bagus henteu atuh ai guruna teu jelas bae ulah lamun cek kiai ulah mah dibeuleum bae ku sia mah di bulan belum baik tereh jasa di urang Masya Allah itu kobok kiai dalam munditah belum dan sekilang sakitu baik haji baik ngamuk baik ya, kemarin lamun diajakan demo kula kabehan sapasar kemis rungkat kabeh demo kabeh ke Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham-paham nanya bae ka hajat-hajat nanya di wetan mana aya di wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat mencak kieu ulah atuh di jaman teu teh pae anu geus teu naon hujan los udah kulon bakos sekarang itu calon lurah nanya ke kiai cak kiai na kaluarna kur jam 3 nurut aja tuh menang jalan harap jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ke panggung kopiahna palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopiah malang ongko menang henteu kalau jadi takkan Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara Batur kos di urang Malaya. Malaya mentak orang ambil kayak ini si orang begini amat sih orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud ya biladal tegugur sakabehan biha sebab tobat aito naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa paslun wallahu a'lam.